Muhammad teh hurufna opat, hiji mim, kadua ha, katilu mim, kaopat dal. Nah iya engke kurang dihitung hiji-hiji. Naon sebabna ieu jelema teh teu anakan be salah ngaran. Naon sababna ieu di modalan ge ieu haduh hancur-hancuran bae naktuna teu akur. Naon sebabna ieu deuk nyandung teu jadi deui teu jadi deui. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kula moal nyaritakeun Isra wal Mi'raj lantaran unggal peuting masyarakat geus nyaritakeun Isra wal Mi'raj jeung kiaina. Tambah tadi ku kiai urang luar biasa. Kula malah deuk nyaritakeun planet bae. Sebab urang aya di planet bumi ternyata lamun urang mengkaji tina gugusan tata surya, sempalan matahari ieu terjadilah 9 planet. Nomor kahiji planet terkecil ialah Merkurius, kadua Mars, katilu adalah Venus, kaopat bumi kalimat Uranus, kagenep ialah Neptunus, 7 Saturnus, 8 Jupiter, 9 Pluto. Catat. Capek nyaritakeun Isra Mi'raj unggal peuting, mending ieu bae urang nyaritakeun ilmu astronomi. Planet anu terdekat ka bumi ialah bulan, 24 juta mil. Planet terdekat ke matahari ialah planet Merkurius, jarakna 36 juta mil. Selanjutnya ialah Venus, 67 juta mil. Bumi ke matahari ialah 893 juta mil. Bumi urang mun hayang nyaho ka matahari 93 juta mil. Kemudian setelah bumi ieu adalah Jupiter, 142 juta mil. Mars ialah jarakna ke matahari leuwih jauh tibatan Jupiter, nyana eta adalah 847 juta mil. Uranus 1780 juta mil. Neptunus ialah 2790 juta mil jauhna. Masya Allah. Urang lamun nyaritakeun bumi bae ge ieu kagedean bumi leuwih gede tibatan camat. Hulu camat sagede pereup, tapi bumi wah masya Allah luar biasa. Tapi hulu camat nu sagede kieu perebut bumi, termasuk lurah ya, kapolsek gitu kan lelah ya, jeung kiai-kiai na si horeng. Langit masya Allah, urang sok ngadengi ti para kori didengungkeun ayat suci Al-Qur'anul Karim, was-samaa banainaha biaidi wa inna lamusi'un. Kami nu agung geus ngadamel bumi, geus ngadamel langit. Was-samaa banainaha biaidin, ku kakuasaan kami nu agung cek Gusti Allah. Wa inna lamusi'un, kaula anu ngalegakeun langit moal aya nu nyahos sahuntu-huntu aja. Wal arda farasnaha fa ni'mal mahidun, kami ngemparkeun bumi. Nu urang Cikupa, urang Bojong, urang Jakarta darariuk di dieu karena ngampar. Wal arda farasnaha fa ni'mal mahidun, pang bagus-bagusna anu ngamparkeun ieu eueuh deui. Lain presiden, lain Amerika, lain Yahudi, Allah Subhanahu wa ta'ala. Cek Gusti Allah ulah kasasaha atuh langit nang nyieun aing nu sakitu gedena,
bumi nu sakitu luas dan nyieun aing fafirru ilallah, ka Allah bae maneh teh lumpat, ka Allah bae maneh teh sieun, ka Allah bae maneh teh taat, ulah ka saha-saha lantaran langit nang nyieun aing, bumi nang nyieun aing, fafirru ilallah. Lamun ku urang direnungkeun eta 7 planet, masya Allah anu luar biasa. Di luar planet Bima Sakti nu 9 masih kana aya planet-planet anu lainna diketemukan ku ahli astronomi Amerika aya 300 juta, aya 300 juta planet bintang masih keneh di luar eta aya keneh planet-planet lain. Teka ukur ku Amerika ge ketika satelitna dimantepkeun ka ditu ke alam nu itu, alam nu mana? Nu itu lah pokoknya mah. Ternyata wah planet-planet aya anu 2 kali lipat bumi, aya 2 kali, aya nu 10 kali lipat bumi, aya nu 100 kali lipat bumi, bahkan aya nu 1 juta kali lipat bumi gede. Nah planet mana eta? Lamun kanyahoan camat pindah ka ditu, desa pindah ka ditu, kajian kukumaha ge paweha mending jadi gubernur di ditu bae. Lantaran teu bisa ka ditu atuh mending jadi gubernur di dieu. Kela ulah ka surak sia. Ieu urang carita planet, masya Allah luar biasa. Lamun paweha mungkin baheula pernah sekolah di luar negeri, di Amerika, mungkin di Belanda. Pak Ismet baheula nyaritakeun pernah ke Amerika, ke Belanda, ke Australia. Mun Habib Rozak mah lintas Jakarta, Betawi dan Cilongok doangnya mah. Teu nyaho ka mana deui. Namun Kiai Haji Zainuddin MZ cuma sekedar keliling Indonesia nu kanyahoan ku urang dengan motif dakwah. Komo ketua urang mah paling jago ka Cisoka. Deu ka mana ka Cisokana? Rahasia perusahaan. Mal dibejakeun tah mah kokoprak ajur. Tapi Kangjeng Nabi masya Allah lalampahan teh lain sakadar ti kota ka kota, ti negara ke negara, tapi Kangjeng Nabi mah lintas planet, bumi, langit. Saha tandingna? Teangan tandingna. Amerika datang ke botak sariawan moal bisa. Nyana hayang nandingan Kangjeng Nabi Apollo ditaekeun ka bulan, wallahu alam bener wallahu alam henteu. Lantaran di urang astrono anu kaditu ditaekeun ku nyana, ternyata cak nyana aja bohong. Urangan seukur dibobohong doang, tapi memang ahli falak menyatakan seperti eta, rek percaya rek henteu. Ternyata hanya sakikituna doang, tapi Kangjeng Nabi mah mulai ti planet bumi sampai ke planet langit 1 2 3 4 5 6 7 sampaikan ke malaikat Jibril ya teu bisa ganter, datang ke Sidratil Muntaha, di Sidratil Muntaha datang ke mustawan kali itu. Eusina hasilna tadi teh anu ku kiai urang dicaritakeun salat, unggal Rajab dicaritakeun salat, tapi ieu nu berubah teh nu berubah ngan duaan doang. Di Cilongok unggal Rajab salat gualak bapana lamun mantas Rajaban tolol sia ka anak salat sia aya nyanana hees eta di Cilongok tapi aslina urang Cikupa, pindahan nama ti Brebes. Masya Allah. Iyalah Kangjeng Nabi. Kok Kangjeng Nabi bisa bersih istimewa amat eta Kangjeng Nabi bisa hiber. Ke Kangjeng Nabi urang ngaranna saha eta bisa hiber kitu, ngaranna teu asing deui Muhammad. Kapan di Cikupa ge aya ngaran Muhammad dia teu bisa hiber. Di Pasar Kemis ngalidak Muhammad teu bisa hiber, tatangga Kiai Zainuddin MZ ge Muhammad sarua bae. Boro-boro bisa hiber. Pugu naik beca ge teu bisa. Kunaon eta? Lantaran beda Muhammad nu itu jeung Muhammad anu aya di Cikupa mah. Muhammad nu itu mah teu pernah nyaho kartu QQ. Beda. Coba Kiai jelaskan kok eta istimewa amat Kangjeng Nabi bisa hiburan kitu lintas planet. Hitung hurufna mumpung aya ketua ye. Lantaran ketua sok utang hitungan nya nama beda ngitungna ana caraka.
atuh tamajang berhenti main bola, hajatan, calon lurah, calon bupati gubernur ge ulah tah ke situ mah bahaya tah ke situ. Nah, tengetkeun ngajina, urang ulah nyaritakeun Isra, nyaritakeun naktu bae lah. Muhammad teh hurufna 4, hiji mim, kadua ha, katilu mim, kaopat dal. Nah, iya. Engke ku kurang dihitung hiji-hiji. Naon sebabna ieu jelema teh teu anakan be salah ngaran. Naon sababna ieu di modalan ge ieu haduh hancur-hancuran bae naktuna teu akur. Naon sebabna ieu deuk nyandung teu jadi deui. Ieu kurang kumaha kondangna Kieu Zainuddin MZ nyandung mah ampuneun nya. Mamin sakitu gendutna pelebah nyandung waduh no. Teu bisa ceknya na. Haji Agus Salim doang anu tamatnya na ge. Geh ngan 2 doang nya na ge. Katilu mah kokoprak ajur deui bae. Hese belum ngaran urang robah abeh barisan nyandung. Cak awewe sial ye kiai. Ulah waka tenang heula awewe, kalem heula, kayak dihitung abeh hatena leuleus. Muhammad urang asupkeun kana tu abajadun hawazun hatayun kalamanun sa'afasun. Coba. Mim adalah kalamanun 40 naktuna. Ha 8. Coba sekretaris 40 jeung 8 sabaraha? 48 tambah mim deui 40, 48 jeung 40 sabaraha? 88 jeung dal 4 jadi sabaraha? 92. Cokot puluhanana 90, cokot hijianana 2. Nu 90 eta adalah rubul falakiyah. Rubud dairatil falakiyah. Lamun urang ngaji falak, ieu bumi dibelah 2. Ngarana garis khotul istiwa, mun di luhur ngarana madarul i'tidal, belah 2. Nu hiji ngarana shimali, nu hiji ngarana janubi. Aya rumusna dina ilmu falak, afhamtun maysarhun yunjahun nusarun agasun sabsunjun burujun shimaliun. April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September burujna adalah shimali kaler. Agasun sabsunjun sabsunjun ok mizun, dok akzun, deskauzun, janjatun, pedaltun, burujun janubiun. Nah, iya adalah bagian kidul. Cekolot baheula mah budak mah tepe di kidul beas mahal ya. Cilongok wari teu nyaho beas mahal, nu penting mah dahar bae deuk maling deuk naon sabodo. Geus teu main hitung-hitungan wari mah. Nah, Kangjeng Nabi 90 belah 2 kuari, jang masyrik jeung magrib. Saparapatna ngarana rubul falakiyah, rubud dairatil falakiyah, 1/4 dunia bangsa falak, al maj'ulah litajalli asraril auqatil ubudiyah, pikeun ngajelaskeun rahasia-rahasia waktu jang ibadah ka Gusti Allah Subhanahu wa taala, disebutna goyatul irtifa. Lamun geus goyatul irtifa moal aya deui mata poe nu pangluhur-luhurna ialah goyatul irtifa. Didinyalah dina falak eta direrubu, pikeun nganyahokeun sanah tahun, pikeun nganyahokeun syahr bulan, pikeun nganyahokeun usbu, pikeun nganyahokeun poe, pikeun nganyahokeun beurang jeung peuting, pikeun nganyahokeun jam, pikeun nganyahokeun darajah, pikeun nganyahokeun menit, pikeun nganyahokeun sawani, sekon dan lain sebagainya. Iyalah Kangjeng Nabi urang, Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rubu didinya aya khoetna. Nu dua tadi tinggalin 2 kali 90 berjumlah 180. Lamun geus 180 derajat tikungan maut malodar kabeh di dieu. 180 derajat ialah jungjunan urang nu mantak bisa hihiberan teh lantarannya nama goyatul irtifa diciptakeun ku Gusti Allah. 2 kali 90 manehanana 180 derajat ndeka mamana ge babari lantaran langit nangieun Gusti, bumi nangieun Gusti. Sakumaha nu ku Gusti dicaritakeun dina Al-Qur'anul Karim, engke dina kiamat cak Gusti Allah leutik bumi ieu teh takunul ardu yaumal qiyamah khubzatan wahidah. Poe kiamat mah bumi teh tah segede roti buatan WH tadi. Dibulak-balik Amerikan teu teh si roti.
mun aya lapar bae kajen kukumaha ge dibulak-balik dunia teh leutik cik Gusti Allah teh ada ka mana sia camat beres henteu urusan kecamatan Siamat Kapolsek beres henteu di kecamatan Pasar Kemis aya pamalingan sabaraha aya rangda leungit sapeda geus dibere deui tencan geus cek Kapolsek rangda nu mana nu ngora nu kolot kenapa habak kadeleuhan ku Gusti Allah dek lompat ka mana siarah dek lompat ka mana sia bupati dek lompat ka mana lulumpatan maneh Kiai Zainuddin dek ka mana sia Kiai Uci didelekeun ku Gusti Allah khubzatan wahidah masyaallah leutik yatakaffa'u hal jabbar dibulak-balik ku Gusti Allah Subhanahu wa taala kama yakfa'u ahadukum khubzatahu pi suproh dibulak-balik leutik ya Allah ya Rabbi Gusti Allah nemantak urang ngarasa agung kumaha cek guru urang tadi lamun bumi bae ku Gusti Allah sakicep sakieu sadampaleungeun atuh komo urang meureunanan sireum kadeuleu urang mah teu kadeuleu kumaha saya takabur keneh bae leutik jasa urang nah cek Gusti Allah wassamawatu matwiyatum biyamini langit bakal digulung ku kaula wal ardu jami'an qabdatuh leutik wal ardu jami'an qabdatuhu wassamawatu matwiyatum biyamini lah dek dirusak samenit nah ngabangun 1000 tahun tadi dirusak samenit engke mah komo kiamatna nah kasimpulanna Kangjeng Nabi ieu adalah rubu mun dicaritakeun mah panjangna luar biasa ai rubu teh jang ukuran barometer ieu teh jam sabaraha bisa make rubu ieu teh waktu jam sabaraha bisa make rubu didinya bakal kanyahoan waktu teh tulung usamsi muncul panon poe jang waktu salat isyraq aya didinya teh kemudian duha sugro duha kubro ngalengkah saeutik goyatul irtifa na ieu teh aya zillul istiwa waktu zuhur naik deui ka ditu waktu asar naik deui waktu maghrib naik deui waktu isya naik deui waktu subuh aya kabeh didinya bakal kanyahoan hukum-hukum ya haram ya makruh ya wajib ya sunnah ya mubah ialah barometer adalah rubu italah sosok Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika urang ngukur make Kangjeng Nabi tepat luar biasa lantaran rubuna tepat Kangjeng Nabi geus teu aya timbullah rubu-rubu akhir zaman diantarana Kiai Zainuddin MZ Kiai Abdul Hadi mun dikiaikeun termasuk kula jeung kiai-kiai di Jakarta eta adalah rubu-rubu akhir zaman sing hade bae mun ngukur rubu buatan Ampel buatan Kubang lurus tapi mun ngukur rubu buatan Pasar Kemis menyon begitu diukur batur mah jam 12 nya nama jam 11 tolol tah rubu nah ieu sing hade beusi salah ngukur ka rubu Kiai Zainuddin MZ ke Zainuddin MZ na menyon sing hade ke Kiai Abdul Hadi menyon Kiai kula ge beusi menyon ternyata kuari geus mararenyon ieu bensin diharamkeun cenah nu sugih meuli bensin heran eta menyon berarti tah rubuna tah rokok haram sedengkeun Kiai Zainuddin MZ ngarokok menyon tah rubuna doh cenah Kiai Zainuddin ngarokok ai kiai aing leuwih beuki deui emang beki jasa kiai henteu ngajawab anu ngaharamkeun aing mah lain beki-beki teuing bahwa ngarokok halal mantak aing mah ngalepus bae lain beki beki bae meureun nya kitu ongko meureun Gitulah hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Nah iyalah rubu Kanjeng Nabi merupakan suatu barometer jang ngukur kahirupan orang. Waktu aya didinya, hukum-hukum aya didinya, keadilan aya didinya, jangan nyahokeun sagala rupana aya didinya. Maka mudah-mudahan kiai-kiai pejabat-pejabat mudah-mudahan sing jadi rubu anu sarua jeung rubu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan rubu-rubu di akhir zaman ieu rubu anu teu malalinteng hoetna, teu malalinteng rubuna bisa pakai bener-bener ukuran masyarakat. Amin ya robbal alamin. Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, lantaran geus beuting kahiji nomor kaduana rada maribis meureunanan ieu nya, nomor katilu nama ieu aya panganten anyar kebeneran sebenarnya mah geus teu ngeunah cicing. Da ieu mah ku sebab situasina nya ieu gerimis kula mah saukur sakieu doang. Warga Cilongok bae, warga Cilongok yuk ieu keur ngabangun basement hargana 2 miliar, aya donaturna di dieu ke Haji Agus Salim, insyaallah menyana tada ngan mun nyana ka sorga manya urang teu milu
mantap ulama lain endek ngajakan ngabangun basement, ngajakan ka sorga. Sugan bae ku 10.000 ku 100.000 urang ka sorga. Amin ya robbal alamin. Mun henteu mere berarti embung ka sorga. Sakitu bae yuk urang babarengan salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah. Hapunten tina samudaya kalepatan sareng kakiranganana. Ieu mah doakeun para kiai terutama kiai urang nu di Jakarta, mudah-mudahan urang eueuh harapan deui ieu teh. Saat Wahabi kuari nyerang, saat Muhammadiyah atau tipe-tipe Wahabi nyerang, nah iyalah aya kiai urang di Jakarta untuk membackup. Urang doakeun mudah-mudahan diberi kekuatan ku Gusti Allah Subhanahu wa taala serta diberi semangat anu luar biasa ku Gusti Allah sehingga umat henteu kelabakan neangan barometer rubuh. Amin ya robbal alamin. Kitu keneh kiai-kiai nu di kampung, santri-santri, ustad-ustad, pedagang-pedagang, pengusaha-pengusaha, karyawan-karyawati, mudah-mudahan kabeh termasuk pemerintah ditangtayunan ku Gusti Allah Subhanahu wa taala sehingga urang kabehan menang ridho Allah Subhanahu wa taala. Sakitu bae urang ngadoa ka Gusti Allah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulillah ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah wa la taj'alhu mutashabbihan alaina fanattabi'al hawa. Allahumma ihdinas siratal mustaqim. Allahumma ihdinas siratal mustaqim. Allahumma ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqina wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi alima. Allahumma arham ummat sayyidina Muhammad. Allahumma ajbur ummat sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummat sayyidina Muhammad. Allahumma farrij an ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa shalli wa sallim ala jami'il anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.